bah Dan lain mah asa aneh lo bapan biasa lamun keluar gitu ya keluar budi baru dak sekolah tak setarangina saya nomarin teh ujung de ibu-ibu ge sami di kitu tas biasana masuk jam istri ulahnya mun paling jam 7 jam 8 ayeuna mah setengah 7 kitu tas ngarabring sarakola teh gua ada can apa nya pan ayeuna mah ti bapak aing teh ya sanes-sanes guru-guru hukum ayeuna mah ASN oge ayeuna mah kedah anjing-anjing gitu ayeuna mah ku bapak aing teh bade dirobi jam kerjana setengah 7 teh terus darama tangkin mah komo murang kali sakola teh tabu genep teh terus kedah aya di sakola. Waduh. Ya. tapi Can apaleun meureun bah videona. Tuh Tuh biasa da. Si Uwa mah. Saya pikir lagi telat kebijakan lah ya. ya. Pertamanya ribut lama-lama oke Tadi Jam omang 6 santan pagi terus harus lima dikeluar. kosan. Ayeuna teh jam kerja Jam 6 pagi harus dikeluar. murang kali sakola ge bade dirobi. Itu pertama orang bener. eta teh nambihan waktos nambihan pelajaran Narik-narikeun ieu hungkul ngageserkeun Oh, jam hungkul. oh gitu Tapi ieu nama sami janten ayeuna sapertos ASN lebetna setengah 7 Terus karena wina jam 2 anak-anak jam 5 harus bangun. tapi ya teh memang Orang tuanya meminta. sementawis mah bakal merasa abot lah Ngarumas ya. Orang tuanya Rumas, terbawa keabotan dalam lah. pendidikan. perdana memberenya ya Harus pasti bangun keabotan juga. Abdi ge ngarumas. tapi da eta teh bah lamun tos ku lami-lami mah Biasa. jadi tos biasa deui gitu Iya. gaya ieu hari apa mah setuju pisan wah oh kan tenan we tuh jadi di Wah, biasa. ieu nama janten ibu-ibu merenya garugana teh anjing terus barudak henteu karabluk lah gitunya nya intina mah bae eta teh jadi mengurangi kemalesan lah intina mah tahu. anu tos biasa komun sok biasa mah nya pas netepan subuh bobo deui meureun ayeuna mah da moal tiasa bobo deui Oh. katami aya tos netepan subuh bobo deui teh teh janten panyawat saur dokter mah tapi aya cek wa mah aya saena bapak urang teh nya upami pade di ngayakeun kitu deui teh komo lamun sambil ditambih mah kitu nya kurikulumna teh tah bah pelajaranana teh tah ai ka hoyong gua mah kitu nya hoyong gua si pelajaran anu kapungkur keur zaman ua teh Diayakeun deui. diayakeun deui nya Bae, intina bae. malah anu kahiji dina bahasa Sunda pangitennya dari bahasa Sunda teh jangan ngaji seueur teh teh seueur bahasa Sunda teh teh ayeuna mah kieu we dina intina mah lamun tuang kitulahnya cek bahasa ieu mah jang Ipan makan kan Ya, bahasa Indonesiana. bahasa Indonesia teh makan teh tapi ku bahasa Sunda mah da Seueur turunanana nya. seueur tuang teh sabaraha tuang teh sabaraha hiji we teh bah tuang mamam lemesna nya lamun kasarna dahar lalebok nyatu seueur pokona bahasa Sunda mah kitu tah tapi eta teh da ari diterapkeun ku guru-guru mah urang kali ge tiasa nyebat tuang kanggo kasaha mam kanggo kasaha kan ari nyatu mah kudu ka entoknya kadomba pantes gitu lamun kajalni mah kedah nyatu jeung ari teh kasar gitu nya lelebok jajablog seueur we pokona mah tina tuang hungkul kitu bahasa Sunda teh tak hoyong abdi mah bah saalit lah diangkat deui nya pelajaran-pelajaran kapungkur teh kitu nya tata krama da urang pan Siliwangi meureun banyak bahasa Sunda anu dieukeunana teh kitu anu dikunjulkeunana teh sama daerah ieu we atuh bahasa sare mun bahasa Indonesia mah tidur kana itu Sunda mah sare bobo kulem laleson seueur teh pokona seueur bahasa Sunda mah teh kirang-kirang nama jang ajinya tapi teh urang teh walaupun apal eta kedah biasa ngucapkeun sare ka saha ngucapkeun kulem ka saha bobo kitu nya nu intina urang kali mah meureun bade bobo bade leleson eta teh
sopan teh saya cariosan eta teh. Mudah-mudahan ya Pak nyoba aya nama Pak Dedi itu biasa ngangkat di sisi lain aduh anjeunna tetes katinggal aktivitasna teh kitunya aku mah buat katerharu oge ningali Pak Bapak urang hancur ka buat gitu tah atuh ayeuna mudah-mudahan ulah ningali ka Bapak urangna urang sebagai masyarakat lagi meureun ayeuna mah tos kedah ieu nya Pak ngadukung di sisi ngadukung teh meureun urang ge kedah aya runtah da eta teh ibadah nu teu karaos jeung aji sapeuleuh jeung aji tinggal langkung aya runtah canak teh kejadian ibadah simpen kana tripatna kesokan tenan anu caket susukan pilih palit kesusukan eta abdi mah nya ngadukung pisan ka Bapak urang teh tah kitu janten eta teh ba ayeuna pamrintahan sakur pada mah sekolah kedatangina sampai Datangina. wih mah anggar biasa. Wih, nah ditari. Ditami. Ente ditari. Oh ditari. Kan jam 3-nya. Ayeuna mah ka jam 2 pamit. Jam 2 oh, gitu. Situ mah jadi mundur. Sapertos di ieu nyabahnya. Jika teh ninggal di luar negeri nya. Iya teh. Di Jepang meureun nya. Jepang, di Korea, di negara-negara ieu mah disiplin pisan. Tah, uang mah ninggal sakola barudak di Jepang mah bah. Ras-ras teh mangsacan. Janten kuat teh ditinggal murang kali sakolanya anak tasna teh siga nu berat. Ana mana orang ditinggal teh cai wadah anu dicanak teh nya teras katuangan bangsa sangu nu karar itu teh bah payungan berat teh wajib cenah saur ti Jepang mah teh milih anu teu kabujung sarapan pangetennya mau ulin ulaya istilah ke zaman tua mah kapungkur salatri jam haji di bumi teh sarapan teh nya salatri cika lah di Jepang mudah-mudahannya urang ge tiasa gitulah ieu mah kanggo kapayuna sae gitu urang teh pembiasaan baru nu tadina abdi ge ngarumas wa tapi da kumaha deui ya kebijakanna kedah kitu biasana siang ayeuna mah tabu genep teh tos meluncur cuman dari keur mah kapungkur jang Evan upami sasi saum teh libur sekolah teh nya teh payun mah emang ai sasi saum mah rada benten komo ai ahli hisab mah kan wah ayeuna mah meureun lebetnya ngan teu pul pangintennya sasi saum teh nya teu pul ayeuna mah tapi ada daripada liburnya ngalempreh abdi kadang kawit nama ieu teh saeulah mah bade diliburkeun jadi ieu teh aya pro kontra di masyarakat di pihak buruh mun diliburkeun pan barudak ayeuna mah lain kana santri kilat pan zaman kapungkur mah aya pasantren kuilat sanlatnya di bener-bener gitu diisi kegiatan-kegiatan positif nanti Ramadan teh ari ayeuna mah anu dikhawatirkeun ku pemerintah teh barudak teh nyaron HP mantak ditarik deui memang kapungkur mah kawitna mah bade diliburkeun sasasi ngan di anu dipikapaur ku pemerintah teh kitu sanes ieu kalahkan HP oh iya nya nu kamari nih ajang ajinya di dina berita itu kiosnya itu nya nu libur sasasi teh cios jadi cios nanti kaping 2 hiji eta teh 2 hiji Maret libur nanti aya anu aya jedaan watos tapi data acan resmi ku menteri-menteri na kita acan diresmikeun nya da keur zaman mah kapungkur ngan cuman sok dilumpatkeun anak teh lamun urang teu diliburkeun sakola kedah sakola agama jangan aja kitunya urang di lembur teh kitunya da teh sakola kadang sok aya di pelajaran gitu teh agama pemandangan naon ke pas masuk teh dipunten gitu api tah cenah kieu ceuk paribasana mah kamari pare sabulan teh maneh menang naon pelajaran di kampung gitu boga kagiatan naon gitu tah abdi mah ceng teh ngalukis gitu teh nya pemandangan keun bae siga ai ceuk sorangan mah baheula bahasa alusnya gitu nya nganu penting beureun guru mah lah mere pelajaran gitu nya hari anu jarak anu ieu papan jadi aya ieu meureunnya anu
aya bahan bakat itu ngagamar sararae gitu. Teh kapungkur mah ulah tepi ka sekolah sabulan cenah teu menang pelajaran ti imah. Ceng pelajaran abdi mah pas sok ngarit ngebantu orang tua gitu nya ngabantu. Da ari baheula mah wa naon teh bah urang diciwit ku guru ge nya tara aya nama geuning seueur masalah. Jadi aya nama arogoan atau kumaha teh digabung saeutik laporan Aya nama laporan nya maksudna aya nama abdi mah ti payun geuning di Baledogo eta ku panghapus panghapusnya ke jam kelas nya wah sering tapi teu nyeri hate gitu gua mah kantos digebung ku panunjuk ku awi ku guru aya teu nyeri da bogan gua anu salah kitunya ya tapi kan ayeuna wah jantan sae karena perkayuan oge rapih we kan efek tina eta sih kana teh di Baledogo Panggaris jadi rapi. Jadi yang Ipan kapungkur mah tah kuat dugi ka tiasa ngadamel coetnya ngadamel parut teh hasil dina libur sakola dinten saum itu kadang ngadamel parut sapunya sapu Iya. kamu sapu nyerek itu lidi ngadamel tak kapungkur mah guru-guru teh untuk kedami share sapu nyarana kayak murang kali di pasien kegiatan tepira di pasien punten hunkul kitunya ku guru tidak atoh ini punten gendep 7 oge cenah wayahna kudu kegiatan kapre cenah ke mengadamel parut ada remah parut siwur teh nya nu dina bato ngadamel sapu yang aja kapungkur mah teh harus we gitu bahkan diajar ke kalian teh kedah nyanak nyerenya 100 siki ke kalian tuh pelajaran kapungkur mah kitu dikali-kali diajar ke kalian teh lamun ceuk urang Cinana mah kerja mah cipuah cipuah gitu gua mah teu ngalaman da teu kapeser kapungkur hayang kitu teh jang ajinya cipuah rasanya nak nyere Lain nu di kota mah meureun ayeuna tos teu aya bahan-bahan ge sesah bahkan tah sepuh kapungkur mah jang Ipan tariasa ngadamel kupatnya kupat ayeuna makan tenan bade lebaran gua mah tiasa ngadamel kupat teh ti saha tuh ku guru di pasien tugas bah wayah kawitna besok murid-murid ibu kedah tiasa ngadamel kupat nu teu tiasa ngadamel kupat moal dipunteun da eta mah bah abdi di pasien waktos 2 dinten ku guru aduh eta mah belajar satekar bek toyong tiasa ngadamel kupat kapungkur mah aral oge abdi teh nya aral tapi ayeuna mah tos kepenak gitu bang goreng hikmahna teh kitu mah manfaat meureun nya ayeuna manfaat atuh ayeuna tiasa ngajarkeun kitu hari eueuh coba ngadamel kupat saur Nini gitunya cenah ku Nini di pepatahan ngan panggegerohkeun wadah da bakat yang tiasa kupat gegeroh wadah tungtung nate ngadamel kupat tiasa gegeroh ayeuna dugi kaina tiasa gitu nya hikmahna teh jang aji eta teh coba mun ayeuna mah jang Ipan marurang kali ayeuna sigana teh Pak hiji dua nu tiasa ngadamel kupat jadi pelajaran paling kedah nonton heula YouTube ini ada guruna ka YouTube beda da tetep ngadamel kupat mah tiasa nyarira keukeut aya nu manduk gitu maksudna mah biasa nya mudah-mudahan lah nya bapak aing gitunya intina mah biasa lah eta ngayekeun lah saalit pelajaran-pelajaran teh lah diangkat-angkatin ka pungkur sakitnya ulah sampai ka icalnya ulah tuwika sampai teu ka aya ical gitu teu aya gitu sakitu ti gua sampurasun baraya Sunda tas sakitunya obrolan ti uah ngalel ngidul gitu tanya kanggo ngabahas zaman-zaman ayeuna anu bade di payunan pangeuteunnya anu di kokojoan lah ku bapak aing sampurasun hatur nuhun mantap pisan bapak aing baraya Sunda kieu brikeun